karsa salira upami ditikah jadi pamajikan kaula. Aduh. Suka jungkel we. Ngelepok itu antep sinapae lah. Bakat tingkumu meureun maksudna mah. Nah, abdi mah dasa tungtung hirup. Tempoho bantuan, like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Tobat. Waduh. Duh. Cie. Nepi ka kitu na geuningan dawala agan wilujeng mata sia. Ayahna we salira gorowan atuh calon teh. Gentraan ka dieu atuh pagan. Man wis menyebut man ka calon pamajikan teh kitu. Yayang neneng atuh naon we? Beb gitu. Bebeb. Iya kasih. Aya naon kulan? Taros. Kira-kira na sayogi henteu upami ya kitu lah sok. Taros ku agan upami mah ku abdi cicing sia. Udung ni ulah ku abdi euy. Dupi salira kersa upami dipilih leung ku akang. Kulan. Aduh. Karsa salira upami ditikah jadi pamajikan kaula. Aduh. Suka jungkel we. Ngelepok itu antep sinapae lah. Bakat tingkumu meureun maksudna mah. Nah, abdi mah dasa tungtung hirup oge da nyeri ku sajene abdi mah. Abong kena bonteng loreng sebeuh di kanyere leuweung. Abong kena abdi goreng sebeuh di nyeri deungeun. Ya, bener. Ayeuna kari-kari aya jalmi anu rek mileuleung jabanding eta kumisna meuni baplang lamun dicium kuno baplang teh hatenya bakal ngajengkang. Nah eta teh banyol ocon eta nepi kumaha leres nyai aduh luar biasa. Tong jeung seurikeun wah henteu kagugu di Simabi mah. Ai mah di katinggang ku tanggal kai teh kumaha mitina anu mawi ieu teh abdi teh urang nagara soka lokawana. Nagara lokawana eta di hiji nagara teh aya hiji raja anu arif bijaksana kakasihna Prabu Durgaloka. Namun eta raja anu adil teh raja abdi teh dilinih ku Prabu Durgalapati pangawakanana jangkung dhuwur buta jeung sajabana. Nepi ka raja anu asli teh dilinih diusir nyangieun saemara cing saha anu bisa ngelehkeun raja anu ngalinih nu ngaran Durgalapati bakal dikawinkeun ka putrina anu ngaran Dewi Kaniswara. Sageuni. Jadi lamun bisa ngelehkeun raja anu keur ngalinih eta nagara lokawana teh bakal dikawinkeun ka putri raja anu ngaran Dewi Kaniswara. Wah, geulisna moal aya babandinganana. Jigana kaula kudu kadinya tah. Eta Dewi Kaniswara pantasna keur kaula. Kumaha upami urang ka ditu weh nyewa mangga ngiringan di sim abdi nu. Baturan kaula mban hayu urang ka ditu karunya di ditu di nagara. Hayu mangga di. Hayu Pak. Hayu ya. Hayu Pak. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.